Guguru tiwa use, tiwa use, eta nu sakegem yung teh teu kakenang dengan sengaja anu mana itu tingali aya. Ayo kira-kira sampeurkeun heula lana sayu. Ayo. Alah aturan milu jeung pangarasa. Tah ieu wa use teh ieu tingali. Tah ieu wa use teh. Tah ieu mama dede anu mana sia teh anu sok ceramah teh atuh sia mah ka mana karep wae tah ieu wa use nyari tah ieu teh tukang kena adieu
iya tukang kenang tinggal wau teh sing cobaan heula bade ngapalakuk gelas leutik ieu Gusti Agung ieu budakna udah cenah ajarkeun ngapalakuk gerasa nah awak budakna sok ieu wau teh kade ka hareup pakaulan Gusti Agung sok siap ya sok ieu we wau teh kan ieu wau teh oh kade adio pakaulan kade kampung tadi kadang-kadang yang sok bercobaan ya ngali maju 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 motor maju kita maju maju berangkat berangkoti dubakti Gusti Agung meninggalna pisan saya menipas eta mah wah saya dina sekte sangka wah tersangka gua masih kere kira nama mah dede suganan mah spektakuler ieu Gusti anu agung oh siana kabeh-beda teuing eta mah pakaulan ieu pakaulan beda jeung budakna eta Septiana dicetak kalamah heuh dina sajeuna sia di mana wae ditagani tim nikah rese kitu tumuhan teh kami ieu dandan heula tadi saya kabak coba ieu teh ningal tinggal ibu mah biasa anu ngapetnya geuningan anger sia mah geus kana emok iya dengekeun kumaneh dengekeun ku sababang nangtung eueuh nyabang emok geus ya teh oh bener geus ada bongana maneh atuh dah Gusti ngarepkeun ka pamajikan teh ieu maneh mah duh nah meni eueuh pisan kerjaan sia ada kamampuan anak itu aja iya neng Rahma incu urang tingali iya teh mana ge sarua tukang nagewa geus teh nyaho mah ka dieu geulis ka dieu heula sok